jadi di kontrakan ya Ki Haji ge lumayan boga persentase lah setik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana rakaku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda pancana kiai nyaho bae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom ambalayah di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalayah bener kan sih ji eta tanda bukti tah kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisina betul Bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya Bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan-kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan ya sebutkan kan seri sia nyahonya sianya sebutkan ke dirigen tarolol jasa Masya Allah meureun manan gitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli gitu aman Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi bagus tuh kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari ya Rasulullah ya Rasulullah ya hadi ya bashir ya tabib ya Rasulullah ya Rasulullah ya hadi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allahu a'lamu bimuradi falamma nasu maka samang-samang saninga ya umam kabetaroku tegas saninga ya umam madzukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabe ing mau'izu tegas den urukan ya umam kabe wa khuifulan den pepeden ya umam kabe bihi kalawan minal basa'i wadh-dharra'i yatanazzaking ba'sa kafakiran kasusahan wadh-dharra'i lan kamadaratan lan gering alam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabe fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan
fatahna alaihim ingatase umam kabe abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkun lahum kadue umam kabe hatta malah-malah idza farihu tatkala bararungah ya umam kabe bima utu kalawan barangkang den we ya umam kabe farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong akhadnahu makang nyiksa ingsun agumung ya umam bil azabi kalawan siksa bagtatan lek kaget Majatan tegesa lek kaget faidahu mublisun maka kaget umput tau ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bimuradi fakuti amakaden bedol atau makaden pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabe. Alhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah Rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatasi nulunganing pirang-pirang rusul atawa ngatasi den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatena geus dicap boro-borong milu kahdanan ku milu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran ti baheulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun urang ngadenge perang teh teu eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah
sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus karena agama kuari geus mengarah ke agama entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh guru disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perangna baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh ku ari mah teu pugu jajanna mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang urang paling nyingkir kapan paling urang markas-markas geus dibuat ku ari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta cih ulah dikira geus mengarah ieu teh ya Allah ya Rabb geus tinggalnya masang satelit masang kieu mana Cikupa so oh iya Citra ini mana Bojong iya. Mana Sepatan oh iya. Cilongok ulah aduh lain lalagan tak gitu jasa karena aku hari gitu jasa Masya Allah lantaran Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi ngajak dilelewe ku kafir teh lain sakada direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa melalui angin beliun melalui tsunami ditegor ku Gusti Allah wadorro penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk ieu orok mikiran naon nyana apa pikiran bapakna sering naik deui jadi puyeng meureun nyana tah ieu tah orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna kahayangnya terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk Masya Allah ini bawa ke Imakola kenapa ini mbak ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah pada dia bingung teguran ti Gusti Allah lain anak si mbak jeung si emas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae teguran ti Gusti Allah secara umumna setruk secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna
iya geus ditegor itu ku Gusti Allah tah tetep bae ditegor kitu teh moal si keneh buang ka warah keneh bae kos di urang di Indonesia tegor ku tsunami saminggu jelema henteu ka diskotikna deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat ambualaya dipermasalahkeun cara mandi anana Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskan. Guys, nu ngomong kabeh. 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusanana atuh. Mandianan aku mah digubiak bae geus atuh. Geus maning kubur bae geus. Darurat saanu sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargani wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raeh berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh wow di Sukabumi tempat rekreasi sepi Bandung Lembang sepi kabeh bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa dunia nyaho lesu kabeh hotel kabeh nah diskotik naik klub kabeh sararapi barang ge saminggu deui ekstasi deui ganja deui mabok deui dan lain sebagainya sampai ku tegor deui Jogja breuh sabaraha ieu nu paehna upahna teh 500 yo saeutik kumaha 200.000 je gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya beureun 20 mah saeutik tah mah kuari mah geus teu jadi masalah paeh teh diukurna ku tsunami itu baheula 200.000 tuh saeutik naonan tah mah je kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu tu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajading ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna tengah hiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula ieu umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit. Kabeh kuari mah jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit. Kabeh eueuh nu teu jadi duit.
Atuh akibatna malalah mur jelema teh. Oh, tanah dijualan, gunung dijualan, wah segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa. Akibatna mewah kahirupan teh mobil, sekedar mobil-mobilan. Tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep wah aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an kos karar itu teh haha nya nah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena aku kemewahan dunia. Ieu nu baheula ieu mah. Nu baheula teh karar itu. Nu kuari mah tuh leuwih parah. Nu baheula ieu nu kos karar itu. Lah, bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh ja mewah, ibadah mewah. Urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti Fatahna abwaaba kulli syai. Berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah, cuman istidraj.